hendak lamun urang nyaritakeun ayat wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Ketika jelema ngurangan timbangan, ngurangan meteran, ngurangan ukuran, ieu disiksa bakalna. Tetapi aya nu ngurangan jadi hudang ruhani urang. Ketika urang bisa ngurangan nu aya di diri urang, ruhani urang jadi hudang. Lantaran ieu urang hirup awak mah geus sakadar dibere dahar, dibere nginum sare, hae kubur selesai. Tetapi hirup urang nu asli mah ruhani. Wa nafakhtu fihi min ruhi cek Gusti Allah. Nah, ieu supaya roh urang timbul sinaran, maka kudu aya nu dikurangan 4 perkara di diri urang. Mun bisa ngurangan 4 perkara, ruh urang bisa sinaran keluar mengenal Allah Subhanahu wa taala. 4 perkara nu kudu dikurangan. Hiji, ngurangan dahar jeung nginum. Mulai guys. Mulai guys. Aduh cira kiai hampura. Hampura teh mata. Eta kan urusan anak ka awak teh mah. Lamun urang teu bisa ngurangan dahar jeung nginum, tetep ruhani urang moal kaluar. Kula pernah dipicung di Aang Baden, ruhanina timbul lantaran daharna saeutik. Abuya Cadasari demantak ruhanina timbul daharna saeutik. Haji Pendi nu mantak ruhna terkubur daharna. Lain tergantung awak mah eta pemberian ti Allah. Aya jelema awakna lintung tapi daharna leutik, aya jelema kuruk tapi dahar ya Allah. Ya Allah, tukang ragaji eleh. Beda. Ngurangan dahar jeung nginum ruh bakal kaluar. Lumantak aya puasa. Puasa eta supaya ruhani urang kaluar. Cenah kamari kami jah puasa sabulan roh urang teu kaluar. Atuh teh mah pindah dahar doang. Pindah dahar, malah leuwih gede bulan puasa tibalik jeung teu puasa. Nu biasa ngan 2 kali, bulan puasa 4 kali dahar. Masya Allah, jaroko ge beak 2 pak. Nomor kahiji ngurangan dahar jeung nginum ruhani urang bakal kaluar. Nomor kedua, lamun hayang ruh urang timbul bersinar mengenal Allah, ngurangan sare. Ngurangan sare. Duh, cenah kieu mending geussan bae mah ngaji. Teu kaharti bagus kieu bae. Atuh urang mengurangan sare hese jasa. Boro-boro di imah keur ngaji ge hees. Atuh keur ngaji hees kumaha tah mah atuh. Besok tujak tunjuk siap. Ngurangan hese jasa. Aduh, bulan puasa lain ngurangan hees lain nambah kabeh rata-rata. Masya Allah, datang ka salat dohor jeung salat asar ngarendeng. 2 heseta hayang keluar ruhani seperti eta. Almarhum ayahanda Abah lamun keur jeung anak mah jeung anak daharna loba. Heran. Abah mah lamun jeung anak daharna gembul jasa. Tapi lamun teu jeung anak tilok dahar. Ibu bae ibu ka Jogja datang ka Gering disuntik geus Abah sia mah teu ngajak-ngajak aing dahar cenah. 2 poe teu dahar. Bisa kuat Abah mah eta. Tapi lamun jeung anak mah tuh kuat ditarutan ku anakna, gua rembul anakna. Komo haji entoh mah beuh. Haji entoh, haji us, haji emu atuh terbasuk kula atuh gembul. Kula ge nurutan Abah daharna doang. Haji ku ari katurutan ku Haji Maming. Garembul eta bisaan kolot eta. Masya Allah, embung ka ciri ku anak-anak acan. Lamun keur dahar bareng teh kasambal kasar, tapi lamun eueuh sasaha cemi. Urang mah beda, lamun keur loba jelema cemi. Habe hayang pajar tasawuf. Bawah di Pendi tasawuf siapa dulu. Masya Allah. Giliran eueuh sasaha waduh ngawadang. Perbedaan ahli Allah jeung ahli dunia seperti eta. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah karim. Nah, nomor kahiji ngurangan dahar jeung nginum wayahna upayakeun lamun hayang ruh urang mengenal Allah
Nomor kedua ngurangan sare, terutama ti peuting. Eueuh hiji waliullah dijadikan wali, nu peutingna sare moal aya. Eueuh hiji solihin, nu peutingna sare moal aya. Nu mantak diangkat jadi solihin, nu mantak diangkat jadi wali, peutingna tara sare. Alhamdulillah cenah kula gidean teu sare. Nonton bola. Haji Jamal mah. Jadi budoli duaan. Masya Allah kiai nonton bola tarolol. Nah, tapi tambah lain jangan naon yang nama bari zikir. Lah murid nerima, murid tolol, murid tolol. Dibejakeun guruna mari nonton bola bari zikir teu percaya. Kudu di-exit kita murid. 2. Ngurangan teh nomor katilu, ngurangan pergaulan selain daripada ahli Allah. Ngurangan bergaul selain daripada ahli Allah. Lamun jeung ahli Allah, jeung Habib silakan, jeung Habib Lutfi silakan, Habib Ja'far silakan, Habib Umar, jeung Haji Pendi jauhan. Rusak. Jaringan HP. Ia hanya membuat kedangkalan batin. Qaswatul qulub. Nanaonan eta? Sok lagi. Hanya sekedar memberikan teas hati. Sok jeung ahli Allah mangga deuk jeung sahabat luar negeri dalam negeri hek jeung ahli Allah mah sebab nya nama pemikiranna pemikiran ilahi. Pencerahan ilahi. Urang ngalengkah ka mana bae dikenalkeun ka Allah. Di usaha kenalkan ke Allah, di politik dikenalkan ke Allah, di ekonomi dikenalkan ke Allah. Jeung ahli Allah mah pasti ngeunah baik. Pasti ngeunah jeung tentrem luar biasa. Nomor katilu, kurangan pergaulan selain daripada ahli Allah. Nomor kaopat, ngurangan omongan selain daripada maca Quran, sholawat, zikir, maca kitab, hadis. Ulah pati loba omong teh. Kuat saminggu bae ente tanu tadi teh saminggu jadi wali. Saminggu ulah 40 poe ulah. Kebal teuing 40 poe. Saminggu bae coba hiji dahar nu biasana sapiring mentrung saparapat piring. 2 nu biasa sare peuting genep jam cobangan 2 jam bae ulah sajam 2 jam. 3 nu biasa urang jaringan putuskeun gua. 4 nu biasa obrol kuari stop saminggu bae. Ujian anak kadeuleu beungeut lagi herang. Ieu makan dareumeuk ieu beuteung. Demek. Beh, ieu mah lamun dikasolearkeun mah 12 ya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, etalah sekedar bayangan hirup nu urang bakal amprok jeung Gusti Allah, lain jasad nu bakal amprok tapi ruh. Kenalkeun ruh urang ka Gusti Allah, memeh urang dicabut nyawa, roh urang ngalayak. Mumpung aya keneh ahli-ahli Allah terutama di Indonesia. Di Indonesia kuari terbanyak ahli Allah dibanding jeung di luar negeri. Luar di Indonesia kuari alhamdulillahirabbil alamin. Menurut penelitian ahli-ahlina, kula we sakedar nyaritakeun hungkul. Menurut penelitian ahli-ahlina di Indonesia kuari terbanyak ahli Allah dibanding jeung luar negeri. Maka di Indonesia terjadilah ketentraman, tenang. Nik pilkada bae kuari di pilkada parbo. Eueuh nu ngomong hiji-hiji aja. Berarti kan tentrem jasa ya. Tentrem lah kumaha buktina bae atuh. Kan ieu tim sukses na ieu. Ieu tim sukses Zaki ya. Ya, tah ieu tim sukses Zaki, jangan ka dieu hatur salam ti Zaki, jangan lupa hari Rabu. Eta jangan. Tiis di kota tiis. Jadi itu gejolak sebab lah loba ahli-ahli Allah lah menang sakitu eleh sakitu. Urang mah kieu-kieu bae.
mantak lamun aya kiai segala haju ngangsongkeun proposal